Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Di karcis tebi atau di lajonan biasa teteh biasana pami debu sareng ebeg mah sok disuwunkeun sumbangan kanggo mayar anu marayana teteh. Si bibi tukang warung hari teh rada ngahulang tapi teu dilapok nyarita deui. Hehei dede teu aya sumbangan naon di dieu mah Aden, saurna eta lingkung seni teh nembe muncul deui. Taku margi kitu sakantenan we cenah nyumbang dina acara ruat jagat atau napi hajat bumi kitu teh Aden. Malihan mah seueur tah tamu-tamu anu diarulem ge boh bilih bade nyumbang mah teh Aden dina pencaksilatna oge dina debusna mangga wae kantu nyarios tah katua rombongan anu namina teh Demang Ahdi kitu teh Aden. Darman rada ngagilak harita teh ka Idon anu keur ngabanyolan ka si bibi warung. Sabarahaeun bi ditambih we gorengan 2 tah. Sami abdi ge bi sok etang we sabarahaeun. Kitu cenah cek Idon. Pok si bibi warung nyarita. Sadayana teh 15.000-eun Aden. Oh, mohon atuh bi. Cek Darman bari song ngasongkeun duit 2 lamar. Anu hiji 10.000, anu hiji 5.000. Nya sanggeus kitu mah Darman jeung Idon teh terus amitan ka si bibi warung. Jung nangtung leos ngaringalkeun eta warung dijajabkeun ku paneuteupeuna nepikeun ka ngaleosna dina pengkola. Aneh lamun nya eta budak lalaki teh ngan saukur hayang ngalalana ieu mah kawas-kawas anu rek dipaluruh ieu beda pirasat aing mah nilikeun dedegan jeung rigigna lain budak lalaki sagawaya eta anu ngaran Darman teh jiga anu geus kasipu ku ilmu jiga anu geus masagi pangartina tah beda dina rigigna. Kitu gerentes hate si bibi warung. Saterusna si bibi meresan urut dalahar Darman jeung Idon. Harita soratong yeret manireang di sarada. Manuk anu keur silih udag maniricit. Panon poe geus mimiti leungit. Teu labrai cahya layung koneng mayungan kasabureureuun eta wewengkon. Darman jeung Idon terus wae leumpang mapai-mapai jalan anu aya di eta lembur. Alah jauh keneh sigana Madon can kaciri tanda-tanda ieu aya karamean. Kitu cenah harita teh cek Darman. Hari Idon nu ditanyana manehna tonggoy wae leumpang bari jeung ngalamun ngagerentes dina hatena. Nah ting, oci di mana atuh anjeun teh ayeuna? Ye akang ye aprak-aprakan. Mudah-mudahan we anjeun mah salamet. Kitu cenah cek Idon. Barang dilieu ku Darman Idon lempang tungkul. Darman surti rag eureun. Atuh cedak sira Idon teh nubruk tongong Darman. Pok Idon teh nyarita. Aduh, alah. Aduh, nah ting man. Eureun teh ngadadak atuh. Jadi we nubruk. Aya naon? Direm ngadadak pisan. Pangih pi bahayaeun jiga namanya. Ngadengi Idon nyarita kitu Darman ngaheureuyan deui ka Idon. Terus Darman teh pasang kuda-kuda persis arek ngahadang musuh. Sakilat atuh harita Idon ge hutet luncat bari jeung masang kuda-kudana nurutan Darman. Hop, iya. Aya mamalai mah ya. Shit, iya. Keun lah. Kukuring lawan lah. Kang Darman mah minggir lah. Sok minggir. Mana musuhna? Mana ha? Mana? Nempo Idon hutet kitu Darman seuri nempo kalakuan Idon. Pok nyarita ka Idon. Hiat. Alah makana Don. Lempang teh ulah bari jeung ngalamun. Tah,
lawan angintah jeung pikiran sorangan lempang malempang we atuh ulah bari jeung ngalamun. Ari Idon sanggeus sadar naon diucapkeun ku Darman pok nyarita. Lah, jadol teh. Katipu kayak gimana? Sugan teh bener aya bancang pake buah tuh. Kitu cek Idon beri terus lempang deui. Barang serog kana mumunggah, harita kaciri, ting jarentulna suhunan imah dilebakeun eta pasir. Pok Darman teh nyarita ka Idon. Alhamdulillah Don, tu geuningan kaciri tuh. Suhunan mani parentul kitu imah ngajalajar. Jalan desa mani urula arile. Waasnya. Nah, geus pasti kitu. Eta nu ting jarentul teh dilebak. Suhunan imah. Idon ngaheurian ka Darman maksudna mereka balas sepeda tadi Idon diheurian ku Darman. Terus lamun lain suhunan imah, maneh rek nyebut suhunan bumi? Nya geus lah ulah hayang nyarita. Arek langsung ka lembur, apa arek nalungtik heula tah bisi anu nyurigakeun? Idon surti harita teh kana maksud jeung tujuan Darman. Pangna hayang asup di ka lembur, hayang rada poek. Ngaran-ngaran di panglalajoan. Komo cenah, tamuna aya di luar lembur. Nya teh lila Idon teh nyarita. Tah, kuring satuju lah, satuju pisan. Sugan we tah bebene kuring lalajo. Horse, bakal panggih jeung nu geulis nyai, ya akang geulis, akang. Gandeng sia lah. Bisi aya jalma nu ngadengieun ke nyusul ka dieu, terus we urang duaan teh ditewak majarkeun teh rek ngagarong cenah. Geus jempe. Kitu cek Darman. Jap Idon terepeh jiga gangkat tincat. Nya sanggeus kitu mah. Leos Darman teh indit pangheulana terus dituturkeun ku Idon. Darman pangna indit ti heula maksudna marek neangan saung keur ngalaksanakeun salat magrib. Serog Darman teh ka hiji saung anu aya di sisi sawah. Terus Darman jeung Idon teh ngalaksanakeun salat magrib di dinya. Saberesna ngalaksanakeun salat magrib, Darman jeung Idon dariuk di saung bari jeung dipapaes ku sora-sora jangkrik anu reang patemalan jeung baturna. Pok harita teh Idon nyarita ka Darman. Lain man, rek kumaha urang teh rek ayeuna wae tah. Ka lembur itu tuh anu keur aya hiburan teh atawa rek engke bae tah. Sabadana Isa. Nya sakedeung dege Isa Don. Urang teh supaya teu kagok, ke wae lah. Beres ngalaksanakeun salat Isya, urang nuju ka lembur. Sabab wanci kieu mah percuma lah, wancina kagok keneh. Kitu cenah cek Darman. Gancangna carita harita teh Darman jeung Idon geus rengseng ngalaksanakeun salat Isya masih keneh di saung eta. Nya sanggeus kitu mah Darman jeung Idon jung narangtung maksudna mah arek ngajugjug ka lembur anu aya hiburan sakumaha dibejakeun tadi ku si bibi waru. Tah, geus mulai tah. Hayu burukeun man. Cek Idon harita teh bari noel ka Darman. Sabab kadengieun ngelobungna sora goong jeung ngemprangna sora saron oge bonang anu ditakol ku para nayaga. Sabar atuh Don, sabar kakara ogenan tatalu. Keke. Ari tatalu teh naon man? Kuring mah teu ngarti tatalu. Maneh mah bodoh pisan eueuh ka nyaho atuh. Baheula cek Bapak Uing ari anu ngaran tatalu teh ngamimitian acara ku gamelan tah ngaranna tatalu. Jadi kana acara anu pokok nama sok rada lumayan jauh keneh eta teh Don. Ngadenge Darman nyarita kitu. Idon kakara unggut-unggutan bari jeung leos nguturkeun Darman. Serog ka jalan anu rada gede, barasat-barasat, senter anu nyaangan jalan. Trila burudul, jalma-jalma teh loba laliwat pada ngajugjug kana hiburan. Trila kadenge ku Darman, aya dua lalaki anu geus rada kolot, terus cumarita pas pisan gigireun Darman. Bungah dewek mah euy, boga kokolot anu ngarti kana kahayang masyarakat. Lain ieu mah hayeuh we ngagugu kanu kitu we jeung kitu. Pokna ditempas deui ku nu gigireunana anu rada ngora keneh. Ya pogoh
kebenaran pisan keur maeukeur ya geus lila wing teh teu ngibing hayang ngageolkeun awak jeung di aya beja cenah Demang teh boga budak awewe geulis pisan burukeun lah gancangan bisi teu ka bagian tempat kitu cenah cik dua jalma anu ngajugjug ka tempat hiburan teh. Darman jeung Idon terus nuturkeun di satukangeun dua lalaki eta. Pok anu rada ngora teh nanya ka Idon. Duh piagang ti lembur mana Kang? Jiga-jiga sanes urang dieu nya nilih dedegan maca sareng dangdanan. Eta we teh papakeun akang teh Persis Jawara ngan teh we diikat wungkul barang bang semplak dah. Ngadenge Idon ditanya kitu nu rek lalajo. Pok Idon teh langsung ngajawab. Mohon Mang, kuring ngahajai hayang lalajo ka ieu lembur. Kuring tinggal ngadenge beja di lembur jajawai bakal aya hiburan dina acara hajat bumi. Kuring mah ti lembur pentas Mang, jauh ti lembur mah. Wah, urang jauh tuh nya. Leres tuh, aya hiburan. Tah tos kaping tatalu tah. Bunda dah, kuring mah miheulaan ieu. Oh, mohon mangga. Sok ulah kahalangan ku kuring, mangga Cipayun. Kitu cenah cek Idon. Teu sababaraha lila Darman jeung Idon ogenan geus tarpi ka deket balandongan. Kaciri jelas pisan. Marakbakna lampu-lampu patromak anu aya di sakurilingeun eta balandongan. Malahan di tengah-tengah balandongan oge aya patromak anu digantungkeun. Sanggeus ngarasa deukeut ka eta balandongan, gek Idon jeung Darman teh dariuk gigireun tukang dagang. Anu kabeneran pisan, daganganna mani ngadarai di sisi jalan. Minuhan jajalaneun asup ka eta balandongan. Srog Darman jeung Idon teh dariuk gigireun tukang jajanan teh. Maklum, jajanan di lembur, kaya ning jeruk, oge pecel, jeung aya sangrai kacang. Pok tukang dagang teh, hiji emak-emak dina biwirna teu lesot ku sisig. Pok nyarita ngosom nawarkeun daganganana ka Idon jeung ka Darman. Kacang dah menang rai 500an jawada ujang jaman dah ngerekes eta mah ujang Gitu cenah cek sini ini bari samutut ku sisi ngadenge tukang dagang nawar-nawar daganganan. Darman rada balangah pok eta nu dagang teh nyarita ka Darman rada nyentak. Darman mah tonggoy we merhatikeun ka sakurilingna anu lalajo sabab jual-jual ti mana-mana. Anu maksudna mah sugan jeung sugan we anu wawu kitu cek pamikir Darman. Nampo Darman kalah kabalanga, si tukang dagang teh rada nyentak. Ujang, nah kalau kang ulang tak jajanan heula tah, jajan. Kakara Darman teh sadar, sabab anu dagang rada nyentak. Pok Darman teh nyarita. Sabarahaeun eta harga kacang sawadahna, mak? Alah, esar si Sujang mah balangah. Apan mak bebeja kacang mak mah sawadahna teh 500an. Murah ujang jajanan mak mah tara mahal-mahal. Tara mak mah. Nah murah pisan atuh mak. Mane dijual 500an tah. Deh. Ngadenge Darman nyarita kitu pok deui si mah teh ngajawab pananya Darman. Bari jeung mesem sorangan. Sabab manehna kakara sadar kana caritaanan sorangan. Ih, Sujang yo lain kitu. Maksud teh dagangan kacang hargana sakitu tadi sangrai kacangna teh terus kumaha teh dijual hargana 500an kitu ujang. Oh. Sok-sok jajan heula ka dinya bari ngantosan anu ngaribing da teu acan araya ieu geus sakedap lagi ngalangkung tah nuju darangdos di bumina tua kampung tuh bari ditutup. Cek si emah harita teh bari nunjuk ka imana tua kampung. Nya geus kitu kop Darman teh kana jeruk. Terus diilang-ilang. Eta jeruk teh karoneng jeung gerde. Sak diteuneun deui kop kana kacang. Terus nanya deui ka tukang dagangna. Mak, sabaraha siki teh eusina? Darman hayang ngeureuyaan ka si emak. Bari jeung nyoehkeun eta bungkusan kacang. Ari si emak tukang dagang surti kana pananya Darman. Pok nyarita bari jeung nyentak. Lah, teuing nya itu me Sujang sababaraha mah teu nyaho budak gawe mah kudu ngitung sangrai kacang hargana we sakitu 500 perak. Cek si emak siga nu jengkel. Pok Darman teh nyarita leuleui da bisi ka papanjangan ditungtungan ku seuri.
Hapunten mah kuring mah heureuy punten mah nya kitu cek Darman bari terus ngadaharan sang Rai Kacang. Sanggeus sang Rai Kacang beakep kana jeruk anu tadi dicaba. Terus jeruk tadi pesek. Hiliwir kamu seungit maninga hiliwir nyamuang ka sabudeureun eta tempat. Darman teu malire ka jalma-jalma anu keur melong ka manehna. Jongjon wae Darman teh ngadaharan jeruk bangun anu amis pisan. Nya kitu deui idon harita teh manehanana ngageletis we ngadaharan sang Rai Kacang. Teu malire ka Darman oge. Tamat Darman ngadahar jerukna kakara Darman teh nyengkatkeun beungeutna kakara sadar yen Darman teh loba nu merhatikeun. Terus Darman teh manggutkeun sirahna tanda mere hormat kanu aya di dinya. Barang jeung kitu sakabeh anu lalajo ngadadak harita teh nyingrai mere jalan kanu rek ngaliwat. Ari Darman jeung idon jongjon wae ngadaharan kacang jeung jeruk. Pedah ngarasa can dimimitian kene. Harita di panggung kadenge aya nu keur sanduk-sanduk papalaku. Darman teu merhatikeun kana kajadian harita. Pas Darman keur tungkul kitu teh idon teu apaleun. Yen di tengah-tengah anu liwat di hareupeunana teh nu dikawal ku Hansip harita aya Oci keur leumpang. Punten pasihan jalan ya tukang ibing ya bade ngaliwat. Punten kasadayana punten. Minggir mang minggir mang hei minggir. Tata diharap tah saha tah pangarang tukang dongeng minggir heula minggir. Sok minggir heula minggir. Ya nu ngibing ya bade ngalangkung. Nu ngibing bade ngalangkungnya. Sok punten. Cik Hansip pohara barijing leungeun Hansip nyuai-nyuaikeun anu lalajo anu pada hayang nempo karonggeng. Ari Darman jeung idon mah tonggoy wae ngadaharan sang Rai Kacang. Barang ret harita teh Oci ngareret ka tukang kacang. Gebeg Oci teh ngarenjag sakedapan mah. Terus ngagerentes dina hatena. Kang Darman eta teh. Kitu cek Oci. Maksudna mah harita teh Oci rek nyidikeun bener jeung henteuna yen eta teh Darman. Tapi barang rek ngadeuketan kadua eta lalaki anu keur tonggoy tarungkul bari jeung ngadaharan sang Rai Kacang. Dibarengan ku heureuy silih babuk kacang maklum tukang hareureuy sakilat leungeun Oci teh dikewat ku Hansip anu ngawalna anu hiji ngaranna Apang anu kadua ngaranna Kuding sabab manehna boga rasa tanggung jawab ka sakabeh ronggeng anu dikawal ku manehanana pikeun dijaga kasalamatanana. Pujar wayahna ulah ngalengka keluar ya. Ulah ngalengka keluar dina pangjagaan Bapak Sumawona Tua kanu lalajo mah teu kenging pisan tah. Bapak teh boga rasa tanggung jawab pikeun ngajaga kasalamatan Nyai oge sakabeh ronggeng anu aya di dieu. Teu kenging kitu Nyai. Itu cenah pok-pokan eta Hansip. Nyarita ka sakabeh ronggeng anu bakal ngibing dina acara hajat bumi teh. Da cek pamikir Hansip rek naon eta ronggeng tua kanu lalajo. Cek pamikirna keur maeukeur manehna teh ditugaskeun ngajaga ronggeng. Nya Oci teh teu bisa kumaha, kebak rasa penasaran ngan seukur bisa ngagerentes dina hatena. Kang Darman, ya Oci Kang, sok akang ka dieu. Lamun bener-bener eta Kang Darman, piraku salah panempuk mah. Tapi saha anu gigireunana nya? Hei Nyai. Nyai rek ka mana? Teu meunang cek Bapak ogedan. Nyai teh ditugaskeun pikeun dijaga ku Bapak. Kade pepeje sakali deui Nyai ngeng tua toel. Komo kanu lalajo pepeje ari ronggeng mah. Cenah anu lalajo bade nolak ka Nyai oge teu kenging pasti ku Bapak teh dicarekan. Kitu tanya ya. Pepeje ya. Kade. Ieu khusus kanggo sadayana sabab Bapak teh ditugaskeun kanggo ngawal. Sanes kanggo nuyun bilih labu bungkul. Tapi nugaskeun bilih aya kacing cirihi jelema-jelema anu lempeuh yuni kitu. Eta Hansip geus pok deui atuh.
Pedah Oci teret direret deui harita teh ka Darman anu aya di tukang kaca. Nya geus kitu masuk Oci teh asup ka balandongan. Sakabeh anu lalajo museur panenjona ka Oci. Sima jeung paromana najandang danan anu limaan sarua ge, tapi diri Oci mah beda ka tempona ku nu lalajo. Buri nyaina lir hiji dewi lungsur ti kahiangan. Kitu deui mah eyet anu jadi indungna, ngarasa bunga anu taya papadana, nampon jadi anakna, pang bedana, pang nyongcolangna, jeung pang punjulna. Utamana mah dina rupa Oci, panggelisna di antara nu opatan, teu lila. Pok anu jadi ketua rombongan seni teh nyarita. Kasadaya wargi Sumangga anu mikaresep kana seni ibing, wilujeng ngaribing kitu deui. Kanu bade nongton, wilujeng narongton. Wilujeng nyakseni, kana pagelaran, ieu seni hariring kuring. Pamudah-mudahan, seni tradisi ngajantenkeun pamatri kanggo meungkeutkeun tali mimitran babarayaan. Oge pamudah-mudahan, ieu kasenian urang rojong urang dukung ku sadayana supados kasenian urang ieu teh henteu dugikeun ka jati kasilih ku junti. Oge teh kalangkung ngahaturkeun nuhun ka para tamu uleman sadayana anu parantos sumping ka ieu wawangunan. Sakali deui wilujeng wengi wilujeng nyakseni ti lingkung seni hariring kuring. Prung kaparayu. Saberesna ketua rombongan nyarita teu labrang ronggeng teh ngamimitian bubuka. Ronggeng ngaribing anu dimimitian ku Oci jeung Kidalang. Sanggeus bubuka terus eta soder teh dibagi-bagikeun kanu araya di dinya. Kirawanci jam 11-an anu ngarigal pinu, malahan maloba anu teu kabagian tempat saking kuloba-lobana anu ngibing. Nempo anu ngarigal kitu demang di ngarasa bunga ngagerentes dina hatena bari jeung diuk digeureun ma eyet anu jadi juru kawi. Alhamdulillah ya Allah tos maparin ka kulawargi abdi hiji anugerah anu teu aya bandingna. Masihan hiji mutiara kanggo kahirupan diri kuring. Kakara nempo sakieu ogenan kuring teh bunga anu taya papadana. Anu jadi budak geus bisa metakeun kabisana pikeun ngahibur ka sakabeh anu araya di ieu tempat. Kitu cek gerentes hate Demang Ahdi. Bari panon mah tetep netep ka Oci anu keur nunjukkeun kabinangkitanana dina bidang seni ibing ronggengna. Cag urang tunda heula anu keur ngaribing. Ayeuna urang selang heula nyaritakeun anu aya di sisi lembur. Harita teh anu kabagian ngajaga lembur, ronda kasebutna. Aya 3 ronda anu ditugaskeun ku pupuh lembur pikeun nalingakeun kaayaan di lembur jajawai. Sakuduna mah dina peuting eta teh ronda 5-an. Ari anu 2 deui mah kabagian ngajaga dina lumangsungna acara anu aya di balai desa. Sasatuan peuting nu disarada jangkrik milu ngawi, gaang milu ngahaliang, bebence jiga anu ngecrekan. Kabeneran pisan peuting teh keur poek bulan ti kajauhan kadenge sora anjing anu ngagogog jiga nu mereta ngara kana kaayaan lemur di jajawai. Teurisna hawa kabawa ku angin peuting anu ngahiliwir karasa nyecep kanu keur araya di gardu anu kabeneran pisan durukan anu aya di gardu teh mani ruhai. Pok salasa urang ronda anu ngaranna Manggepeng teh nyarita bari jeung ngasur-ngasur sulu. Lain oi, ari Kang Apang jeung Kang Kuding teu kadarieu nya oi. Atawa bagian ngawal anu galeulis kitu nya. Aduh, ieu jeung deui hawa peuting ayeuna teu mani tiris-tiris pisan karasana. Cik Manggepeng harita teh bari ngali ka oman.
Ari Oman anu dedegan jeung umurna sandapeun manggepeng kira-kira 30 tahunan pok ngajawab bari jeung diuk. Boga mang tadi teh basa uing nyokot dahareun ka patua kampung bebeja ka kami. Kang Apang jeung Kang Kuding mah bagian ngawal anu garelis anu kitu. Sugan mah arek kami pan anu bagian ngawal teh teuing apes cuma apes kalindi. Jeung deui kami teh tadi teh nempo aya hiji wanoja nu geulis pisan eta wanoja teh teuing. Cacakan eta wanoja teh candangdan komo lamun geus dangdan. Kabayang ku kami malah pokona mah nyoy eta teh. Moal teu kapeng peongan. Lamun seug kami anu ngawalna bagja meureunna. Nah dasar patwa ieu mah teu ngarti kana kahayang budak merak teh lah. Jeung deui kami tadi nama hayang badu blangplak badu dingkeung blangplak blangkeung pak tingkeung keung pak tingkeung badu blangplak nya teuing ari maneh nanaon atuh aman. Awas jalma anu kurang sasatrip atuh. Maneh mah nu puguh mah hayang ngigal we. Lain hayang deket ajang anu geulis nya. Sakitu boga pamajikan goreng adat teh kabayang ku aing mah. Moal teu dijorag ku pamajikan maneh teh komo wani-wani ngaheureyan ronggeng. Wah geus teu kabayang bencana alam tsunami gede teh mah. Ulah kitu mang ulah kitu lah. Pokona mah asalkeun ulah bebeja we ka pamajikan mah tuh. Soalna naon? Soalna kapan mamang ge apal. Kana kahayang kami. Jeung deui pang-pangna nama ieu hawa peuting teh mending asa tiris-tiris teuing. Asurkeun ta suluhna tah. Sinar daruhay. Bebeurieun aki-aki lah. Aya hoe lalabok wae tu. Katempo teh gugusina we bungkul. Kopta papais tarik di kumaha tah. Ngenyohna geura ge geus kabayangkeun. Kitu cenah cek Oman. Ngadenge Oman nyarita kitu pok deui. Manggepeng teh nyarita bari ngasurkeun ti hulna ka jero durukan. Untung we cenah durukan rohay. Jadi teteris teuing euy. Bari jeung ieu peuting sacara-cara ti sasari deui manik tiris teh kabina-bina teuing nya man. Keuna aki-aki mah antep we lah. Sina barang capek. Engke lamun geus seubeuh biasana masuk tuluy molor. Dasar aki-aki pelor lah. Kitu cik Manggepeng. Bari melong harita teh ka Bah Ohim anu keur cacamuilan ngadaharan awuk jeung papais. Bah Ohim nginum heula ngarasa kaselek jiga nama kudahareun. Regot-regot nguyup cai. Terus nuluykeun deui cacamuilanana ngadaharan awuk jeung papais can erep jiga nama anu dibawa ku Oman nu dibahankeun ku tua kampung. Teu kadengi Bah Ohim teh nyarita. Peuguh oge dari kala hawa teh paleukeun geus pisan ya. Abul kang mah hayang ngeukepan dulu kalau hawan teu panas mah oi. Kadenge Bah Ohim nyarita kitu pok Manggepeng teh nempas caritaanana. Dimimitian ku seuri heula. Dasar teuing lah. Aki-aki soak. Sok atuh keukepan ta durukan ta sugan we atuh kantong siki ta anu murungkut teh kareram ka dinya ku suluh. Kabina-bina teuing. Ngadenge caritaan Manggepeng kitu Bah Ohim cicing teu nyarita. Terila kadenge ku Manggepeng aya nu disada dina bujur Bah Ohim. Manggepeng jeung Oman ting lalieu bari jeung mengkek irung. Soal nama bisi kamusibahan kaambeu ku manehanana. Sabab harita teh katempo pisan Bah Ohim nyangigirkeun awakna bari bujurna disengekeun ka Manggepeng jeung ka Oman anu keur saliduru. Atunya Manggepeng ambek tuluy nangtung panon melotot melongkeun harita teh ka Bah Ohim terila pok nyarita. Jadol teh dasar aki-aki kurang marah. Diajak nyarita teh kalaka dijawab ku bojor. Mun masa kalian tah kaluarkeun jeung dulurna ulah sorana wungkul. Asa teu dihargaan. Jalma keur ngobrol sabener-bener ditemalan kudu kitu patut. Gepeng nyarita nyentak harita teh ka Bah Ohim. Ari Bah Ohim teh ieu malire harita teh kana caritaan Manggepeng. Terila Bah Ohim teh nyengekeun di bujurna ka saurang deui anu keur nyarane kana pipinding garduh rona. Ari Oman mah tonggoy wae harita teh bari ngalenyun udud. Leungeun katuhu nyekal bulu hayam digere-gerekeun kana ceurina. Panon Oman peurembeunta bangun anu aneh pisan. Teu sadar Bah Ohim harita teh keur metakeun wawasena. Jelegur. Kadenge harita teh tina bujur Bah Ohim anu ngajelegur. Bari pok Bah Ohim teh nyarita. Allah,
Halah, mari ngemplong, oi. Alah, tapi kayak asa aya nu salah ya. Aduh ayah. Abah kamu sebahan, oi. Asa basah ieu teh ya. Dah heueuh ieu mah oi. Dikawal ieu mah jeung dulurna lah, aing. Ieu mah ya dasar. Kitu cek Bah Ohim. Bari jeung rumpu rampak kana bujurna. Ari oman harita teh pas ngadenge aya anu ngajelegur tina bujurna Bah Ohim. Mane